karasa arek bulan puasa deui bae. Perasaan kamari kene bulan puasa, kuaring geus arek puasa deui bae nya. Nya asa karek kamari kenehnya puasa. Alhamdulillah kepanggih deui jeung bulan puasanya. Nya alhamdulillahnya. Cuman tila leutik sampai ka kuaring geus arek kolot neng. Can ngarti keneh bae urang maneng. Teu ngarti kunaon Loba jelema lamun sore sok ditanya ku urang reka mana, jawabna reka buburit cenah. Emang kunaon? Atuh neng rek neangan bubur berit di mana? Emang aya bubur berit? Penasaran bentukna doang kumaha? Ayuhan jelema-jelema daek ngadahar bubur berit. Ih, Aduh, geus rupa-rupa deui ieu salaki aingnya guys ya. Ieu mah geus unger deui ieu mah tarangna. Tah geus kitu tehnya. Efek tara puasa eta mah guys. Jadi kieu mata teu ngarti. Dangukeun ka kandanya. Heula ya, anu ngaranna ngabuburit eta sanes ngabubur beurit sanes eta tehnya. Ngaranna ngabuburit eta jalan-jalan sore sambil nangguan burit nya. Eta teh nangguan buka puasa. Ieu mah guys, wayahna puasa mun beurang-beurang sok ulina ka warteg. Jadi moal ngalaman nu ngaranna eta ngabuburit. Moal ngarti mata kayak jika kieu ningali. Ampun teuing.